Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi ka dangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang cadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita ngukut anak tuyul gitu. Ngukut tuyul pamiarsa, ieu guaran dongeng enggalnya. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Eka Irpin. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging khilaf, di like, di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masuk bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng ngukut tuyul bagian anu munggaran. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, paganda tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung tes. Caturkeun di hiji tempat, tepatna di hiji lembur. Aya hiji imah anu nenggang ti tetangga-tetanggana. Eta imah milikna Masarti anu boga anak ngaranna Ina, anu dikawin ku ngaran lalaki anu ngaran Iman. Dina hiji poe kadenge di jero imah aya nu keur ngomel ngomong wae. Rek kitu wae maneh teh anak geus reuy sakedeung deui rek arasup sarakola. Nah ari usaha teh pisan menyat-menyatna ieu teh. Yeuh, sakirana dagang es hasilna teu nyugemakeun mah teu cukup kaditu ka dieu. Heug teangan deui atuh pakasabar anu sejen. Ieu mah hayu we ngagugulung anu teu nguntungkeun. Kacape-cape padahal mah. Ceuk Masarti bebeakan ngakelendeng ka minantuna anu katelahna Jang Iman. Nya da kumaha deui atuh mah. Lain teu hayang nyenangkeun anak pamajikan abi teh mah. Malah rasaan mah usaha teh poho kacape. Dugu lupat nyawa kesang nepi ka ngaragajag masihan awak-awak unggal poe. Lain henteu capek ngan rek kumaha deui atuh tibang sakieu kanyatanana mah, sakieu kabagianana, sakieu takeranana ti pangeranana mah. Ceuk Jang Iman nembal bari tungkul. Yeuh Iman, dengekeun sakirana si laing geus teu kawarat maraban anak jeung pamajikan mah, keun kami oge mampu kene timbang meredahar jeung nyakolakeun incu mah. Tuh tingali batur mah rumah tangga teh geus kabeuli anu kabeuli itu kabeuli eta, emasna narunceum dina ceulika tuhuna aya nu 5 kilo, leungeun kencana aya nu 10 kilo, kendaraan alanya. Ieu mah mana pamajikan ge teu dipakean
tadi beri anting sapotong acan di kamana ke ladang usaha teh dipakai ngadepo atau dipakai serong siapa Iman Bisarti telum-elum nyarek Kanjang Iman malah make nuduh sagarupa kaminantun. Ih manyateuing atuh mah da kuring oge hidang moal nepi ka dipake main komo ulin awewe mah moal da eueuh jeung marabanana daripada neangan mah kajeuning kenu hiji we da matak beak daripada beak kadon liat mah cek Jang Iman nembalan beungeutna lir beusi atah beuleum peureum ngadaun werah ayeuna mah geus teu kuat nahan amarah ceulina asa panas ngadenge kana ngocoblakna mitohana. Nya leres emah Kang Iman teh lain jalma pangangguran lain jalma anu tukang sare teh gawe sapopoena oge apana kanyahoan ku emah sorangan meureun. Kang Iman teh ngider ka unggal lembur ngider ka unggal tempat pikeun ngadagangkeun es nawar-nawarkeun es nama Cek nyiina anu tadi repeh semunging seureuk cumarita dibarengan cimatana anu geus teu katagen bedah. Mane mah sarwana ina teu bisa dipikanya aku kolot teh geus mah hirup di bawah sangsara manggi isuk teu sore keula ceuk paribasa kolot iluk-iluk tinggal tuur erang-erang tinggal bincurang dari isuk teu sore kokoronya somlara terosa dibawa ku salaki teh keukewe ngabelaan kanu jadi salaki kitu patuh teh ina lamun emah jadi maneh ti beula oge geus pengen tadi serahkeun deuleu emah mah keur naon rumah tangga ngan ripuh we jeung ripo kilang barang bere kalau jadi kolot atuh mah keur ilaing sorangan ina dedekanan boga salaki nu kitu patut Cek Bisarti malah bikin nemen ngacaprukna teh ngacacang jung katempo Jang Iman cengkat nangtung laju ngoloyor keluar sanggeus di luar gedig Jang Iman ngagedig indit ninggalkeun mitohana anu keur ngacacang ka mana karep teu lila stroke Jang Iman anjuk nepi ka hiji warung geus aya di jero warung kek mahena diuk geuning Jang Iman bade galeueut naon Jang cek nu boga warung nawaran kopi hideung we ce ngan ulah dikuceknya cek Jang Iman cek pamikirna sugan we bisa kabang brangkeun kasusah jeung kapeurih hatena alatan omongan tinu jadi mitohan aku secangkir kopi hideung anu teu dikucek kitu pikirna teu kungsi lila si mawarung geus datang bari nyuguhkeun cai kopi sanggeus aya dina luhur meja atuh regot ci kopi teh diinum kawan tuwe ci kopi karek cur tina termos Jang Iman katempo kekeremengan nahan panas bibirna meuni monyong-monyong wae bari diusapan ku dampaleungeunna aduh sing kira-kira atuh ce ari sugan teh teu panas kieu ieu ci kopi teh ce cek Jang Iman nyarita kanu boga warung har ari Jang Iman nyarek teu panas kumaha apana caina oge karek cur pisan atuh sujang ulah sok malaweung atuh Jang Iman ngopina yeuh ulah sok ngalamun apaan geus ngalaman sujang teh cek nu boga warung ngembalan ditungtungan ku rada seuri lah aya wae ieu mah indit ka dieu teh hayang micen karudat abdi teh ce boga metoha unggal ulin ka imah gawena ngan ukur ngutruk we jeung ngutruk jiga blek kacacak nyarekan beak bersih fungsing rungsing ieu pikiran teh ce ruwet baju lewat jiga kenur paseuseut ce cek Jang Iman nyarita deui sanggeus nanguyup si kopi panas yeuh sujang
cek ece mah ulah teuing dipake nyeri hate jeung jadi pikiran caritaan metoha maneh mah Sujang. Geus kitu pangadatana ti baheula mula oge. Lamun nyarita nyorocos jika kajang ninggalan, jika kaca ninggal kajang. Eureuna teu euleuh nyarekan batur jeung ngomongkeun minantuna teh Sujang. Cing sabar we. Cing gede hampura ka mitoha mah Sujang. Cek nu boga warung upahan Kajang Iman. Da kumahanya mah teu didenge da kadenge. Ditemalan malah beuki ngahajakeun. Jigana lamun kuring bisa lamun bisa mah kuring teh diteri buleud-buleud meureun mah digayem ta ku mitoha teh mah. Cek Jang Iman nyaritana bangun nu keunaker. Keun bae sabaran we heula atuh Sujang, ulah sok saruana. Ulah gembrung galendo nu burung jenuh gelo. Ulah ti kotok ti hayam. Cing kudu beda we saulun mah teh Sujang. Keun da pasti ece oge geus apal pangadatan mitoha maneh mah. Hayang diugung-ugung di dama-dama. Utamana mah sok agul kuno sarupa ku harta banda tak gitu Sujang. Cek nu boga warung mairan caritan Jang Iman. Heueuh eta oge ka kuring meuni bentik curug balas nunjuk. Majar teh teu bisa nyenangkeun anak jeung pamajikan cenah Abi. Hirup ukur bisa mawa sangsara ka anakna cenah. Atuh diomong kitu-kitu teuing mah kuring oge boga hate, boga kanyeri, komo pangkat laki atuh ce. Lamun heueuh pamajikan boga nya, lamun heueuh pamajikan boga geus ditalipak ku kuring mah ce. Kan untungna we boga pamajikan teh tituruna jalma nu aya. Jadi bisa nahan kene nafsu ce. Cek Jang Iman amarahna ka hudang deui. His, ulah kitu ya Sujang, pamali eta pamali. Teu meunang kitu-kitu. Nya teu meunang kitu-kitu teuing. Da kitu-kitu oge masih kene gagati kolot eta teh. Ece oge apal usaha maneh mah keur sepi, keur tiiseun, keur hese ngala duit, keur hese ku pulus. Matakna sok jadi kukulutus. Pulus sok mampus ka itu teh. Jadi we upah ngabecus. Hehe. Keun. Ulah saruana, cing sabar we. Yen ujang teh keur hese ngala duit. Ieu mah ukur kamandang ti ece nya. Tuh si Adun usahana ngadenge mah keur nanjeur cenah eta. Sugan we manehna boga bisa boga luang keur maneh. Boga naon nya? Boga solusi keur maneh Jang Iman. Lain babaturan sakola si Adun teh sok tepungan padahal mah atuh Jang Iman. Cek tukang warung ditungtungan kutumanya ka Jang Iman. Adun mana deui? Adun teh. Adun mana? Adun anakna Wance lain Bi cek. Cek Jang Iman malik tumanya bari halesna kerung meh tepung. Adun eta anakna Ceence. Nya Adun mana deui atuh da ngaran Adun mah ngan kur hiji-hiji na di lembur mah teu Sujang. Tuh keur nanjeur usahana geura. Nu boga warung nembalan. Nya atuh ce. Engke sugan we lekas naon sanggeus magrib. Kuring rek nyampeurkeun ka imahna. Sugan jeung sugan we manehna boga pagawean atawa kawauhan anu bisa dipuntangan tulung ku kuring ce. Cek Jang Iman tuluy ngaregot cikopina deui. Waktu teu karasa nyerelekna. Caturkeun pasosore. Sanggeus lekasan magrib. Sanggeus rineh pagawean di imah jeung nganterkeun barudak ka pangajikan. Jang Iman harita amitan ka pamajikanana. Manehna wakca balaka rek ulin ka sobat dalit mangsa keur budak anu ngaranna Adun teh. Bari sakalian rek nepikeun naon pamaksudanana. Rek minang saraya, rek tatanya jeung rek minta tulung. Nyi Ina ukur ungeuk tandangi dinan. Teu lemek teu nyarek.
sugan jeung sugan we hasil naon anu jadi tujuan salakina. Teu kacaturkeun kumaha lila di jalana Jang Iman harita geus nepi ka imah Jang Adun. Manehna ngacenghok nalika geus tepi ka imah Jang Adun. Sabab imah Jang Adun anu baheula mah geus eod-eod acan rek runtuh pisan. Ayeuna robah jadi kedong sikrong. Malah kasebut panghadena we di lemburna mah. Sanggeus unggah kana teras, Jang Iman kakatrok kana pantau. Sampurasun. Punten. Sampurasun. Araya ieu teh. Sakedap. Ti jero kadenge aya sora awewe anu nembalan. Teu lila pantau kudu terak muka lol seorang awewe ngelol tuluy keluar. Pada kasahanya sareng di mana teh ya ieu si Akang teh? Cek eta awewe tumanya romana bangun anu somehna keran. Bade ka Adun. Manawi ieu teh leres bumina Adun. Cek Jang Iman jiga nu asa-asa. Sumuhun daras pisan. Ieu teh rorompok kuring. Dupi Akang sahanya. Kaleresan Kang Aduna teh nuju tuang ieu teh. Cek eta awewe anu nyatana mah geuning pamajikan Jang Adun jigana. Oh, berarti ece teh bojona Adun. Atuh artoskeun we ieu Abi Iman kitu anu ti babakan dangdeur teh. Cek Jang Iman nyarita ka majikan Adun. Nya atuh atos sasakedapnya. Sanggeus kitu mah eta awewe teh asup deui ka jero imah. Tayohna mah rek ngabejakeun ka salakina aya nu rek nyemah. Heuleut 5 menit kaluar saurang lalaki anu saumuran jeung Jang Iman. Nya Adun-adun teh meureun eta teh. Ai, maneh man. Kumaha cager? Cek Adun bari solongkrong ngajak sesalaman ka Jang Iman. Alhamdulillah cager awak madun. Ngan ieu pesak lepet wae geuning. Kanker ieu teh Dun. Cek Jang Iman ceritanana teu kebat. Kanker kunaon? Kantong kering. Tapi ngan teh nganaon? Piraku juragan es kudu hareng pesakna mah. Sok atuh diukur. Arek kopi atau rek naon ieu teh? Jang Adun nitah diuk jeung asup ka semahna laju nawaran ngopi. Nya sok we rek nyuguhan mah jeung kuehna we sakalian li Adun asa ngarebek ieu teh. Jang Iman nampak panawar ti Adun. Tenang, loba dahareun mah. Kela. Ieu teh sabenerna aya perlu naon atuh ka dieu teh, man. Ieu ampun paralun, lain embung kanjangan ku baraya kuring mah. Atoh we nu aya kuring mah maneh unggah ka dieu teh. Ngan asar uas we ku tara-tara ti sasarina kitu. Aya naon sok nyarita geura, nyarita. Cek Jang Adun, nyarita rada daria. Nyaeta datang ngakuring ka dieu teh sagedengeun ti silaturahmi oge aya picaritaeun Dun euy. Ieu teh usaha kuring keur hese kasarna mah netes semplek nicak semplak kitu lain kieu salah kaluhur teu sirungan ka handap teu akaran teh geuning. Nya sugan jeung sugan we maneh boga kawawuhan atau boga cara boga jalma anu bisa mawa kana kabeungaran. Babari usaha ngaratane beunghar kitu tah. Susuganan ieu mah. Anu bisa ngajak ka kuring lah, rek di kota rek di lembur usahana mah naon we. Rek nu berat rek nu hampang, anu penting mah tereng ngasilkeun duit na Dun. Cek Jang Iman nyemiti muka pamaksudanan. Ari maneh
bisa mantuan naon atuh ari kuring maman aya we saperak-perakeun mah bisi maneh butuh jang modal mah aya seutik beti kuring. Jang Adun nyarita ka Jang Iman, ih lain butuh modal kuring madun butuh sote kamandang ti maneh kumaha carana jeung gawe naon usaha naon sangkan kuring babari kana beungharna kitu tah. Cek Jang Iman sakali deui ngajelaskeun alasanana datang ka dinya. Mimiti nama Jang Adun nolak pikeun ngabejakeun syariat manehna dina enggoning nyiar kipayah pangupajiwa. Ngan sanggeus di deleksek ku Jang Iman jeung dicaritakeun ka sang tukangna. Jang Iman nepi ka ludeung datang ka manehna anu cenah dihina basa, dihinakeun martabat kudu jadi metohana. Anu antuk nama Jang Adun eleh deet karunya ningali nasib jeung ngadenge ka susah anu jadi baladna. Heug atuh ari kitu-kitu teuing mah da karasa kukuring bakal nyeri hate atuh man. Ayeuna mah kukuring dibejaan tuh nya dibere cara jeung jalan. Ngan omat we di mana-mana geus nyaho ulah rek wani-wani ngabetuskeun kanu sejen ye sing bisa jaga rahasianya. Cek Jang Adun mere syarat ka Jang Iman. Heueuh sok atuh geura bejaan Dun. Cek Jang Iman tambah penasaran. Jang Adun harita cengkat tuluy diukna pindah ka gigireun Jang Iman. Sanggeus ngarendeng jeung Jang Iman harita Jang Adun tuluy luak lieu ka kenca jeung ka katuhu. Pok ngaharewos ditompokeun kana ceuli Jang Iman ngaharewos laun naker. Gur kadengi ku Jang Iman sorangan. Tah kira-kira tah kitu pisan. Cing kira-kirana sanggup henteu maneh lamun kitu man. Cek Jang Adun sanggeus ngaharewos ka Jang Iman. Beungeut Jang Iman dumadakan semu pias sepak lir teh getihan. Manehna ukur molohok nemang kadu molohok mata simeuteun. Teu gancang nembalan kana pananya teh Jang Adun. Man, hei. Nah, jadi bangunan ruas kitu geuning maneh mah. Mampu moal, sanggup moal, kira-kira mun kitu man ye. Hei. Cek Jang Adun bari nepak tak-tak Jang Iman anu keur molohok bengong. Gebeg. Jang Iman ngagebeg kaget. Hari maneh ieu teh heuri lain man. Dun, maneh heuri lain ieu teh? Tanya Jang Iman. Kayo nama cang caya keneh kana naon anu geus dihareweskeun tadi ku baladna. Ari maneh ongko nanyakeun. Ari geus dibejaan jika nu teu percaya geuning sia mah ka aing teh. Percaya heug atuh henteu oge kajeun kuring malah. Kuring mah karunya we ka maneh tadina mah man. Cek Adun bangun anu kuciwa ku sikap CS-na. Heulah kuring percaya Dun percaya. Ngan kuring mah loba kasieun jeung kapaur ieu teh Dun. Cek Iman nembrakeun eusi hatena. Lah loba-loba ting kapaur maneh mah atuh. Loba ting kapaur atuh hirup mah. Lamun loba kapaur jiga kieu nya pantes we kahirupan maneh eueuh menyat-menyatna da geuning loba kasieun. Kumieu pameh dipacok eueuh ka wani. Padahal hirup mah ya butuh korban, butuh berkorban. Cek Adun setengah ngadilah. Tapi bere heula kuring waktu jero 3 poe lilana saminggu atuh Dun. Rek dipikir-pikir heula ieu teh. Cek Jang Iman menta waktu pikeun mikiran deui kamandang tinu jadi sobatna. Sok kumaha maneh we eta mah kumsi lah kumasia mangsa bodoh atuh ari kitu mah ngan omat we sanggup teu sanggup maneh kudu ka dieu deui nya hitung-hitung silaturahmi we ka dewek teh man. Cek Jang Adun nitah sangkan Iman kudu datang deui ka manehna. Atuh sanggeus kedal pamaksudan mah Jang Iman amitan ka Jang Adun.
katambah harita wanci geus liwat sareureuk kolot bisi kaberangan cenah isukan dagangna kitu cek Jang Iman. Atuh sanggeus tereng si Amita Jang Iman leos weh balik ninggalkeun Jang Adun anu dijajabkeun ku panetep baladna. Para wargi sadayana nyerelekna waktu mungguh teu karasa 4 poe ti harita nya ti mimiti Iman nganjang ka Jang Adun teh anu maksud menta bong bolongan dina hal usaha. Jang Iman ngider dagang es ka unggal lembur ti hiji lembur ka lembur anu sejena ti unggal imah ka imah-imah anu sejena malah ti hiji desa sup ka hiji desa malahan mah nepi kaluar kacamatan. Abong jelema keur dicoba ku nu maha kawasa keur dicobi ku nu maha suci ngider ti isuk mula teh bebeunangan karek saperak 2 perak keur meuli udud jeung kopi manehna sorangan oge tanawuru mahi di palebah tangkal Tanjung tempat Jang Iman ngiuhan lamun keur ngider harita Jang Iman eureun pikeun reureuh gek tuluy diuk dina akar anu timbul bijil ti lemah anu kleutik anu geus kucal anu melit dina beuheungna dipake ngelapan kesang anu ngaragajag jeung anu rarenung masehan tarang katut beungeutna sajeroning keur ngareureukeun kaca pete dina jero hate Jang Iman galecok ngomong sorangan, duh Gusti nu Maha Agung dagang ti isu jedur nepi ka ayeuna geus sore heder ngan laku 4 gelas geuning IS teh. Nah atuh meni sepi-sepi teuing usaha teh kasebut aya saingan nya mana tuh saingan ada eueuh dan dagang es cendol mah ngan ukur aing sorangan nyaan ieu coba teh aduh tiis teuing ieu diri teh Gusti nu Agung kitu ceuk keurang teh sate Jang Iman salila keureureuna rentang-rentang di kajauhan katingali aya sado maju ke arah Jang Iman anu keur diuk ngareureukeun kacape kawantu jalan rada mudun teu kungsi lila oge eta sado teh geus nepi ka hareupeun Jang Iman. Eureun heula ceng eureun heula ceng eureun kadenge cek saurang awewe ngeureunkeun tukang sado sanggeus eureun tuluy jerut weh eta awe teh turun tina sado sarenteng eta awe teh tuluy nyampeurkeun ka Jang Iman bari nyarenteng. Oh kieu wae meureun ilaing mah usaha teh Iman jiga nu bebeja ka pamajikan marek usaha geuning ngadon ka jentul wae di dieu ngadon nundungkul jiga tunggul patung jiga patung sia teh cek eta awewe anu tetela geuning bisarti mitohana Jang Iman eta teh. Ai geuning emah mulih ti mana mah tos ti mana cek Jang Iman langsung korejat nangtung tuluy nanya daredeh naker ka mitohana. Lah montong basa-basi deui Iman keur naon ari maneh di dieu lain sing balik dagang teh rek aja daug kieu mah geus we di imah digogobrok ka ditu atuh rek kumaha bisa nyumpona pangabutuh anak jeung pamajikan lamun usaha jiga kieu patut mah nukur diuk we jeung diuk nieu teu matut pisan hirup teh cek Bisarti nyarekan teu apal di tempat. Panumpang sejen anu aya di jero sado narempokeun kana pamolah Bisarti anu keur lak-lak dasar nyarekan Jang Iman minantuna. Lain keur cicing teu puguh kuring mama keur ngareureukeun kacape balas ngider ieu teh. Kabeneran wayah kieu geus nepi ka dieu da keur sepi nu jarajana oge mah sakieu buktina mah Jang Iman nembalanana teh saayana jeung sanyana hatena mah era campur jeung ambek dumeh nu jadi metoha padu peledog we nyarekan manehna teh abong bibir teh wengkul tah tetulangan
cohag nama jang Iman ngarasa era ku batur nempok kahayang nama atuh sing lantip we lamun rek ngomongan mah udah dari penjelema tuh kudu sentak senghor polotot jiga gitu. Poe harita jang Iman dagangna teu nepi ka sore manehna tuluy mulang sanggeus dicarekan bebeakan ku metohana dahareupun batur. Sanajan dagangan loba keneh jang Iman mutuskeun pikeun balik we ka imahna. Rorodaan minangka paranti dagang diteundeun di sisi imah. Buleng wadah cingcau diakutan tuluy diasup-asupkeun ka jero dapur. Kitu deui jeung cai gula katut wadah es kumanehna diperenan dina tempatna. Nyi Ina nempo salakina ningali salakina datang dina mangsa teu cara sasari. Nyi Ina boga curiga yen salakina teh teu cager. Atuh Nyi Ina nu harita keur ngaputan baju paranti budakna ngaji. Harita nunda heula hanca ngaputna. Tuluy nyamperkeun ka jang Iman anu keur diuk dina kursi bari ngalamun. Kang, sinarieun geus balik wayah kieu. Akang sehat atawa keur teu cager ya teh Kang? Cek Nyi Ina anu tuluy diuki geureuh jang Iman. Cag kana teko tuluy jicikeun cai. Saur diasongkeun ka salakina. Nyanyi duka kunaon mah. Asa lalandang kieu ye sirah teh Nyi. Cek jang Iman ngabohong nyumputkeun semu. Tapi karek oge jang Iman rek nampanan cai. No atuh ari ujug-ujug. Uluh. Waktos nah kabujeng seep wadia balat ate ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah anjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.